Iya duda pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbadil hija. Mantek nih bos. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairul maliki. Kola pi imriti papaya 7 imritina jeung jakuluna. Hadirin anu dipika hormat, sadaacana sim kuring neraskeun kana sapatah kata atanapi dua patah katana sim kuring hoyong nyebutkeun heula neda dihapunten tina antawis dosa perdosa ageng alain karaos anu atanapi anu teu karaos kumaha kinten-kinten ngahapunten. Ya bos. Hatur nuhun, alhamdulillah. Pangapunten di sadayana parantos katampi ku sim kuring. Atuh kanggo tim pawalarna teu kantos disuhunkeun deui. Hadirin rahimakumullah. Dina acara taparukan gitu kene. Urang ninggalkeun hikmah dina bulan puasa. Hikmah urang pas ngaji erek sabari nunutan erek henteu. Seueur pisan hikmahna didinya sehingga urang ngayakeun taparukan. Perpisahan untuk sementara. Bahasa gaulna teh naon tadi teh cenah? Lain perpisahan. Bahasa gaulna teh naon? Naon cing? Lah pokok tadi teh bahasa. Nya eta naon ngaranna teh lah. Aduh, aing pokona naon teh nya? Naon cing? Naonnya tadi teh? Naonnya taparukan, perpisahan. Namun nanya. Naonnya? Kalau pokoknya nama gitu lah. Hah? Rindu we. Kalau rindu, pokoknya nama rindu anu terpendam teh geuningan lamun cek dina alfiah mah. Lamun urang erek amun ka awewe geuningan lamun erek naon geuningan teh? Erek ngagombal geuningan. Kamu itu Ora pala. Tetulus euy. Tetulus euy. Aku putrut. Ya gombalan. Enggak tuh gombalan. lamun gombalan ala santri salapi. Beda aja santri modern, lamun santri modern mah. Ayam lagi di mana? Kamu itu di sini. Ampun enggak. Ingat sana. Lamun salapi mah nyanak kira alfiah. Kamu itu lin ibarat mudop, aku itu sama kamu lin ibarat mudop jeung mudop ileh anu teu bisa dipisahkeun. Lamun kecuali lamun aya nyaeta naon anu pemisah di antara kita teh nyaeta pihak ketiga nyaeta tanwin ngaranna eta bisa misahkeun mudop jeung mudop ileh. Madak di mana-mana mudop jeung mudop ileh teu meunang di tanwin gitu. Anu nimbulkeun rasa cinta urang ka anjeun nyaeta namana cinta seperti isim alam teh namana eta teh. Ya pan gitu teh. Aduh, pokona mah lamun gombalan-gombalan ala santri salafi mah pokona mah bakal terbunga-bunga ka baturna teh. Bikin kelepek-kelepek pokona masuk Allah eta pernah dipake kamari ku abdi eta teh. Tolak Enak sedikit tapi kamu kebalas deui. curhat nih bos. Tapi alhamdulillah anu asal teh dibalas teh ayeuna mah di blok. Di blok kira itu bisa kumaha. Terang atuh terang. Ya kan bija-bija aduh bro. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
neraskeun karena tadi perwakilan ti Tanggeng mubalik kedua Kang Haji Mian Khairuddin ya teh Mian ya tah kitu neraskeun kana anu tadinya eta bulan puasa anu pinuh ku kabungahan ku urang terutamina saur Kanjeng Nabi nausoimi ibadatun jalma anu puasa beri kaayaan keur sare eta teh sapertikeun ibadah madak ditafsiran ku si Dapet mah daripada ngaji mending kerepot dan semua eta ge ibadah wasumtuhu tasbihun anu kaduana wasumtuhu tasbihun aja lamun dina kaayaan urang puasa ngomong derepe-repe ngomong derepe-repe teu kecet-kecet ngomong-ngomong dina salila bulan puasa teh eta teh sarua jeung maca tasbih padahal eta teh keur ngemutan urang teh geus teu boga duit eta yang geura-geura buru taparukan teh naon yang buru-buru geura beres ngaji yang balik geus teu boga duit teras deui ya dina hikmahna puasa nyaeta fadilah puasa teh anu sapertikeun ieu anu kahiji nyaeta naum musoimi ibadatun wa suntuhu tasbihun wa amaluhu mudoapun jeung lamun urang ngayakeun amal dina bulan puasa amal kaalusan amal naon wae eta mah nu dipigawe ku urang amal anu disedekahkeun ku urang eta teh bakal dilipat-lipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tah jeung dina urang nalika buka eta teh pas buka urang pas dahar malaikat teh bakal pangmentakeun hampura urang ka Gusti Allah pangmentakeun hampura dosa-dosa urang ku malaikat ka Gusti Allah dina salila urang buka mata lamun buka sing lila nyaraknya antong ari bari ngarokok ti jam genep paratip ka 6:30 mah ulah jadi ulah teh ulah nurutan gitu mana teh 10 menit teh Mus ya 7 itu Mana? 10 menit deui lajengkeun kenapa dila puasa anu salajengna kahiji kadua katilu teraskeun dina masalah tadi teh geuningan jalma anu puasa dosa-dosana man soma Ramadana imanan wa tisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi dirinya teh upami ningali hadisna eta ditingali dina kitab Tanqihul Qaul mah eta teh sapoe dina bulan puasa sanes sabulan sapoe dina bulan puasa urang puasa geus dihampura dosa urang anu katukang kumulun kabeh meureun urang mah alhamdulillah meureun mah nya lamun teu kabeh teh era tuh santri salafi teh kabeh atuh teh naon deui aya bingung Adan. salawat adan salawat siap sok Habibi ya Muhammad ya Sadiqah Ilwadi ya Ahmad musik Keceringan. sok musik Habibi ya Muhammad ya Sadiqah Ilwadi ya Ahmad ya Muhayyad ya Habibi Minamati Samadi Habibi ya Muhammad ya Sadiqah Ilwadi ya Ahmad ya Muhayyad ya Habibi Minamati Samadi Habibi ya Muhammad
بنبض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي بنبض الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي بنبض الصمد Nah, enaknya sama orang lu, kemargi atau mencapai waktu terbatas nih waktu dapat yang sahur. Ampura anu kateda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.